Anjir, si Titin bajuna haradek kabeh. Baju maneh meni gamis kabeh, Tin jiga jelema bener. Urang injem nyatin ieu jeung muslimatan poe Minggu. Asli natin urang mah bersyukur boga babaturan jiga maneh. Ngomong-ngomong eta si Om Burhan gawena naon nah mun nepikeun ka bobolokotan kieu ngabiayaan maneh Tin. Teuing da sakanyaho urang mah lamun teu ngurek ngalahang. Jir, paingan da elit global. Cek urang ge maneh sing daek jadi cadangan Om Burhan. Embung Tin hampura urang lain teu suportif, urang mah loba keneh kasieun aslina. Nah maneh sieun kunaon? Sieun dicabak da moal aya nu dicabak moal. Emangna maneh henteu dicabak? Hanteu aslina. Tapi da kieu-kieu ge bujur urang pernah diuk dina ubid madrasah. Ditambah bapak urang pelatih silat deui. Atuh keun wae da bapak maneh geus almarhum ieu. Moal Tin urang mah sieun karunya ka almarhum bapak. Cukup urang mah masing dahar sapoe sakali ti MBG oge. Alah maneh mah sok suci, salat tara, puasa tara. Erek ti mimiti ayeuna mah urang rek salat, arek puasa masing lain bulan oge. Salat sakali jang satauneun. Keun bae daripada jadi ani-ani. Manggeus goblok sia teh ulah parase wae atuh. Si Titi nu ngamimitiana ka urang teh ngan hayeuh we ngajak maksiat. Gandeng lah munafik. Ku urang diajak maksiat embung, ku urang diajak kana ibadah hese. Urang mah masing gadun oge salat osok, tahajud osok, duha osok. Lah sepakat. Anjir sungut maneh nih bau careuh. Samaruk sungut maneh bauna siga scarlet. Geus lah moal baleg kieu carana mah. Urang masa ukul erek nulungan aing teu katarima makajeun. Nuhun we. Yap asri mantog hese ngabejan jelema ripuh mah. Anyiri urang mah capek bobogohan jeung maneh mah dadang tiap kaluar di bawahna teh ka kebon. Ai maneh rek marabkeun urang ka reungit apa rek maraban urang ku reungit? Sarwana maneh oge Ipul. Kalem heula atuh ulah waka poporongoskan sagala sesuatu ge aya waktuna. Tah usap heula eta cileuh. Kupingkeun yang bacot. Geus urang mah menta pegat. Sarua urang oge. Titin Rika nya maraneh keur gawe naon di kebon? Tah ieu diajak si Dadang ngalaburu mi. Ari maneh neangan naon di lalaki kitu beungeut henteu ngepas. Jangkungan sameter kotor komo duit mah eueuh. Geus we pegatin daripada urang gelo ngadenge si Umi.